Geus lapar, kencot, hayang madang. Ah, rek dahar di warung Onah. Da sok rada alus deungeunana. Caba murah. Ngan incig-incig we kami ka warung Onah. Bus ka warung Onah. Kami kieu ngobrolna. Onah hayang dahar. Heueuh sok nyokot sorangan eta piringna di dinya. Aya lodeh terong, aya olah terong, aya olah waluh, jeung aya leunca, sambel jeung arokatok. Sok we nyokot sorangan. Ngan krewung we kami teh nyokot kejo numpuk teh da alas-alas kuli keur lapar teh atuh. Man blewek we kami madang. Teu lieu kanan kiri ieu lah kami bodoh amat. Lapar we nu puguh mah. Lapar, dahar. Pas tengah tubuh kokoh aya keneh kolotrak. Aya nu pakolotrak dina piring. Naon ha? Ku kami ditilik-tilik. Pek teh huntu. Aya huntu. Ngan kami teh ngomong we ka Onah, ngadeuketan Onah. Onah. Aya huntu dina piring dina kokoh. Cek Onah teh. Ulah ibur ka batur, ulah gandeng. Geus. Teu kudu mayar, geus. Teu kudu mayar indit kaditu. Ngan kami teh dilieg deui we kokoh langsung indit bae tah. Kaluar tina walawang panto warung Onah teh geus sabaraha lengkah aya nu rada aneh. Ngan ku kami dicabak we pipi teh. Geuning asa anu kempot. Huntu kami hiji. Geuning huntu aing ha. Ngan kami teh balik dewe ka Onah. Onah. Geuning huntu aing nu aya dina kokoh. Oh gitu. Sok atuh bayar. Bayar sok, beu ka dieu beu, bayar beu. Atuh kudu mayar. Nya heueuh da meuli di dinya mah. Kumaha deui?